Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Abdul Aziz ti kelas 9C. Abdi bade ngadamel ujian praktik basa Sunda anu diaping ku Pak Haji Opik Yusuf. Dina kesempatan anu mulya ieu simkuring bade nepikeun biantara anu judulna pentingna disiplin dina kahirupan sapopoe. Isi biantara hadirin anu dipihormat, disiplin teh mangrupakeun salah sahiji sikap anu kacidak pentingna dina kahirupan sapopoe. Disiplin artina patuh kana aturan, tertib dina ngalaksanakeun kawajiban, serta tanggung jawab kana naon anu kudu dipigawe. Jalma anu disiplin biasana boga ciri-ciri sapertos tepat waktu, rapih, konsisten, sareng teu gampang ngaloloarkeun kawajiban. Dina kahirupan di sakola, disiplin teh jadi pondasi utama pikeun ngahontal kasuksesan. Upama urang datang ka sakola tepat waktu, urang geus mimitian ku hal anu positif. Salajengna, lamun urang merhatikeun guru nalika ngajarkeun, nyatet pelajaran, sarta ngadamel tugas kalayan serius. Eta sadayana mangrupakeun bentuk disiplin dina diajar. Tapi dina kanyataanna masih seueur siswa anu kurang disiplin. Aya anu datang telat, teu mawa perlengkapan sakola, henteu ngadamel PR, atanapi malah ngobrol nalika guru ngajarkeun. Hal-hal sapertos kitu lamun terus dibiasakeun bakal jadi kebiasaan anu goreng jeung ngarugikeun diri sorangan. Hadirin anu dipihormat, disiplin teh henteu ngan ukur di sakola, tapi oge kudu diterapkeun di lingkungan keluarga. Di bumi, urang kedah disiplin dina ngabantu kolot, seperti bebersih imah, diajar mandiri, serta ngalaksanakeun ibadah tepat waktu. Lamun urang geus biasa disiplin di bumi, tentu eta bakal kabawa ka sakola jeung ka lingkungan sejen. Selain eta, disiplin oge penting dina kahirupan di masyarakat. Urang kudu taat kana aturan anu aya, hormat ka sasama, serta ngajaga sikap anu hade. Ku cara kitu, urang bisa jadi pribadi anu dipikaresep jeung dipercaya ku batur. Hadirin anu dipihormat, disiplin teh henteu datang secara instan, tapi kudu dilatih jeung dibiasakeun. Mimiti ti hal-hal leutik sapertos bangun isuk tepat waktu, henteu nunda-nunda pagawean, sarta ngabagi wartos kalayan hade. Sanajan katingalina sederhana, tapi lamun dilakukan secara konsisten bakal ngabentuk karakter anu kuat. Salah sahiji hal anu sering jadi halangan pikeun disiplin nyaeta rasa malas. Rasa malas ieu kudu bisa urang alehkeun, ulah nepi ka urang leuwih milih main tipada diajar, atawa leuwih milih sare tibatan ngalaksanakeun kawajiban. Urang kudu boga tekad anu kuat pikeun ngarobah diri jadi leuwih hade. Hadirin anu dipihormat, disiplin oge raket patalina jeung waktu. Waktu teh kacida berhargana sebab teu bisa diputer deui. Lamun urang teu bisa ngamangpaatkeun wartos kalayan hade, urang bakal nyesel di mangsa nu bakal datang. Ku sebab eta urang kudu bisa ngatur wartos antara diajar, istirahat, jeung hiburan. Contona, urang tiasa nyieun jadwal sapopoe, iraha waktuna diajar, iraha waktuna istirahat, jeung iraha waktuna ngabantu kolot. Ku ayana jadwal, urang bakal leuwih gampang pikeun jadi disiplin. Hadirin anu dipihormat, disiplin teh oge mangrupakeun kunci pikeun ngahontal cita-cita. Unggal jalma pasti boga cita-cita. Aya anu hayang jadi dokter, guru, polisi, atanapi profesi sajeuna. Tapi pikeun ngahontal eta sadayana teu cukup ngan ukur hayang, tapi kudu aya usaha anu nyata, salah sahijina ku cara disiplin. Lamun urang rajin diajar, disiplin dina ngalaksanakeun tugas, sarta henteu gampang nyerah, insyaallah cita-cita bakal leuwih gampang kahontal. Sabalikna, lamun urang malas jeung teu disiplin, cita-cita ngan bakal jadi impian hungkul. Hadirin anu dipihormat, salian eta disiplin oge ngajarkeun urang pikeun tanggung jawab. Lamun urang geus dibere amanah atawa tugas, urang kudu ngalaksanakeun kalayan hade. Ulah nepi ka urang nguciwakeun batur alatan teu disiplin. Jalma anu disiplin biasana leuwih dipercaya sebab dianggap bisa ngalaksanakeun tugas kalayan hade. Ieu teh penting pisan dina kahirupan sebab kepercayaan teh hal anu mahal. Hadirin anu dipihormat, ku sabab eta hayu urang sadayana ngamimitian hirup disiplin ti ayeuna.
Ulah ngantosan engke sabab waktu teu bakal balik deui. Mimiti ti diri sorangan, mimiti ti hal anu leutik serta lakukan secara konsisten. Lamun urang bisa disiplin, urang bakal jadi pribadi anu leuwih hade, leuwih siap nyangharupan tantangan sarta leuwih deukeut kana kasuksesan. Hadirin anu dipihormat, sateuacan simkuring mangkas ieu biantara hayu urang sadayana nyandak hikmah tina naon anu parantos disampaikeun tadi sangkan tiasa diterapkeun dina kahirupan sapopoe. Mugia urang sadaya tiasa janten pribadi anu disiplin, tanggung jawab serta sanggup ngahontal cita-cita anu dipikahayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, perkenalkan nama Abdi Kalista Wiyatmina, kelas 8B. Ayeuna bade ngadangkeun tugas ujian praktek bahasa Sunda. Abdi tidieu bade ngadongeng tentang Leuweung Kasarung. Sebelum eta nyaho teh dongeng teh naon? Dongeng nyaeta salah sahiji wangun sastra hibah atau lama. Dina wangun prosa atau lancaran anu eusina mangrupa carita rekan fiktif atau hayalan serta teu benar-benar terjadi. Ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng aya 6. Nyaeta nu kahiji anonim. Teu dipikeun nyaho saha anu ngarang. Nu kadua pamohan, loba carita nu teu asup akal atawa ajaib. Nu katilu carita rekan sanes carita nyata. 4. Lisan, sumber ku cara dicaritakeun turun-temurun. Lalu cerita basanjan atawa pondok. Fungsi, pikeun hiburan jeung nepikeun piwurung atawa nilai moral. Ayeuna contoh-contoh dongeng. Fabel. Fabel nyaeta dongeng tentang sasatoan. Contohna Sakadang Kuya jeung Monyet. Kedua, Prabel. Dongeng jalma bisa nu lucu bisa mahiwal. Contohna si Kabaya. Mite ataupun mitos. Dongeng nu aya patalina jeung kepercayaan makhluk halus atau dewa. Contohna Nyai Roro Kidul. Legenda. Legenda atau sasakala. Dongeng asal-usul kejadian tempat atau barang. Contohna Sasakala Tangkuban Parahu. Sage nyaeta dongeng nu aya patalina jeung sajarah. Contohna Prabu Siliwangi. Abdi ayeuna bade ngadongeng tentang Leuweung Kasarung. Leuweung Kasarung kaasup ku mitos. Di zaman kapungkur aya kerajaan anu dipimpin oleh raja nu wijaksana. Raja eta namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduh 2 anak awewe. Namina Putri Purbasari jeung Putri Purbararang. Putri Purbararang nyaeta salaku kakana Putri Purbasari. Putri Purbasari ngagaduh kepribadian nu berbeda. Putri Purbasari lebih dikenal baik dan bijaksana seperti ayahnya. Sedangkan Putri Purbararang dicap sebagai anak yang nakal dan suka manja-manja. Di akhir hayatna Raja Prabu milih Putri Purbasari untuk ngagantikeun posisina. Keputusan ieu ngajadikeun Purbararang jadi benci ka adina sorangan karena ngarasa hakna dicokot untuk mimpin kerajaan. Sebab eta Putri Purbararang nyieun
rencana untuk ngaluarkeun adina si Purbasari di kerajaan. Purbararang neangan ninisir jeung nyalakakeun adina. Kaisukan pagina Purbasari karek kudang sare. Purbasari ningali badana geus barentol hideung. Nyaeta Purbasari dapet penyakit nu teu bisa disembuhkeun. Didinya akhirna Purbasari diasingkan di istana. Purbasari diasingkan di leuweung ataupun hutan nu jauh di istana. Di tengah jalan, Putri Purbasari kapanggih lutung. Saekor lutung nu bisa berbicara. Lutung eta ngajak ka Putri Purbasari ulin jadi sahabatna. Putri eta namakeun si lutung nyaeta Lutung Kasarung. Lutung Kasarung eta jadi sahabatna ayeuna. Lutung Kasarung selalu ngajak Putri Purbasari main ke taman. Suatu hari Putri Purbasari ngerasa gering. Putri ngerasa badannya panas jeung teu enak. Putri akhirnya istirahat wae di kamar. Lutung Kasarung nu nempo eta karunya. Akhirna Lutung Kasarung pergi ke tengah-tengah leuweung untuk bertapa jeung berdoa. Lutung Kasarung akhirna diberi jawaban ku Allah, nyaeta Tuhan Nu Maha Esa mere genangan air. Putri Purbasari dituntun untuk mandi di dinya ku Lutung Kasarung. Lutung Kasarung akhirnya Purbasari akhirna ngilu kata si Lutung. Purbasari akhirna mandi di kubangan eta. Teu beberapa lama Purbasari akhirna kembali ke darat. Putri Purbasari geus barubah jadi geus teuing karena cai nu aya di dinya ajaib. Setelah eta Purbasari ngarasa senang jeung bangga ka Lutung Kasarung. Setelah mandi, Putri Purbasari akhirnya balik ke istana. Mawa si Lutung Purbasari akhirnya papanggih jeung kakana Purbararang. Didinya Purbararang akhirnya kesel nempo adina kabar gede. Putri Purbararang mere dua tantangan nyaeta papanjang-panjang buuk jeung paganteng-ganteng tunangan. Akhirnya Purbasari nerima tantangan eta, tapi Purbasari nyaho bahwa buukna pendek pasti teu bakal menang. Tapi si Lutung Kasarung ngabantu si Purbasari eta ngambanyangan rambutna ku ilmuna. Setelah eta Purbasari dinyatakan menang di ronde pertama. Tantangan kedua nyaeta paganteng-ganteng calon suami atau tunangan. Tapi si Putri Purbasari teu boga tunangan. Akhirna si Lutung jadi tunangan. Tapi Purbararang ngatawakeun si Purbasari karena Purbasari tunangan jeung si Lutung. Tapi ternyata si Lutung bisa berubah. Si Lutung akhirnya berubah jadi si pangeran tampan. Putri Purbararang akhirnya mengaku kalah jeung tunangan Raja Indrajaya. Jeung nerima kakaknya aya di kerajaan eta. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih.
Ayah pamit undur diri. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Nida Ramdhani Ardiansah, abdi ti kelas 9A bade ngadongeng dongeng kuda anu ngedua. Zaman baheula aya hiji kuda nu kacida ngeduana, eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur jualan barang dagangan anu loba diperlukeun ku orang kota. Kusabab ngarasa hoream, kuda indit mawa barang dagangan kuda ngadua teh boga rencana nipu ka dununganana. Dina hiji poe si kuda dibawa ka kota ku Abdul rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh ditalian dina tanggong kuda. Di tengah jalan si kuda ngedua teh ngagujubarkeun manehna kana walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah nu dina tanggongna bea kabawa ku cai sarta teu bisa kapulung saeutik-saeutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekna ka eta kuda, tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyahna geus ngahiji eujeng cai. Isukanana si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jiga kamari deui wae. Kuda teh ngagejeburkeun manehna kana walungan atuh puguh wae tarigu teh bea kabawa balid. Bari jeung ambek Abdul terus balik ka imahna. Teu bisa ngajual barang daganganana. Isukanana Abdul neangan akal sangan kuda nu ngedua teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tanggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun manehna kana walungan, tapi basa manehna hanyat ngarasa kacida beurahna. Karung nu dieusi ku kapas teh manehna ngarasa kadunghung ngalakukeun pamolah modal kitu. Sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna. Hatur nuhun. Hampura bisi aya kecap nu teu genah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana nempengkeun nami abdi Julfikar Anwar. Abdi ti kelas 9C atau 8C. Di dieu abdi dipiwarang ku Pak Jopik ngadamel tugas video basa Sunda. Abdi di dieu bade ngadongeng. Judul dongengna Si Teteh Kura-Kura jeung Misteri Leuweung Hejo. Hayu urang tonton barudak videona. Di hiji kampung anu cicingna deukeut Leuweung Hejo, aya hiji kura-kura betina ngaranna teh Teteh Turah. Anjeunna boga cangkang hejo poek jeung panon leutik anu sok nembongkeun rasa penasaran. Unggal enjing Turah leumpang lalaunan ka walungan bari nyanyi lemes. Lalala cai walungan herang, hirup teh senang. Turah resep pisan ka leuweung. Anjeunna sok boga sangkan walungan herang jukut hejo. Jeung manuk-manuk bisa hirup dina kabagjaan. Tapi saprak sabaraha poe ka tukang, aya hal aneh sora manuk teu kadenge deui sabaraha pepelakan dina
sisi walungan ruksak jeung cai rada geruh. Ieu teh aneh pisan cek Tura. Bari nyendengkeun bibirna, kumaha upami kaayaan leuweung jadi rusak sato-sato bakal sangsara. Isukna Tura mutuskeun pikeun ngaluntik dina perjalanan ka walungan. Anjeunna papanggih jeung si Lala kelinci bodas anu sok nyosor jukut di sisi jalan. Wilujeng enjing Lala cek Tura. Wilujeng enjing Tura. Anjeun siga nu rada susah hate. Kunaon? Tanya Lala bari ngunyah jukut. Tura ngajawab, Lala aya nu aneh di leuweung, sora manuk teu kadenge, pepelakan ruksak jeung cai walungan teu herang deui. Kuring curiga aya nu ngaruksak. Lala ngagoler bari ceurik leutik. Waduh, lamun kitu mah urang kudu gancang ngaluntik. Kuring rek ngiring. Duanana leumpang lalaunan nepi ka aya sora haah di luhur tangkal. Teteh Tura ningali kaluhur katingali si Gogo monyet leutik anu sok resep ulin dina dahan tangkal. Tura, Lala, kalian mau kamana? Tanya Gogo bari ngagoyangkeun buntutna. Kami keur ngaluntik masalah leuweung, cek Tura. Sigana aya nu teu beres. Wah eta mah bahaya, cek si Gogo. Hayu atuh abdi ge ngiring, kuring bisa mantuan tina luhur tangkal, cek si Gogo. Miluan tilu babaturan eta tuluy leumpang deui dina jalan maranehna papanggih jeung si Beni. Beurit coklat anu sok waspada. Beni, kami keur ngaluntik, anjeun hayong ngiring, tanya Tura jeung si Gogo. Beni ngajawab bari nyidik, tangtos beurit siga abdi mah alus pikeun nyusup kana tempat sempit. Nalika maranehna nepi ka sisi walungan, katingali aya serigala abu-abu anu keur ngageder jukut jeung ngusir manuk jeung nginum cai nepi ka kotor. Serigala ngomong lantang, ieu mah tanah abdi ayeuna mah. Sadayana sato kudu init. Tura maju lalaunan. Serigala, ieu leuweung teh milik urang babarengan. Sanes milik maneh anjeun sorangan. Upami ayeuna anjeun ngaruksak, urang sadayana moal boga tempat jang hirup atau pikeun hirup. Serigala seri sinis, heueuh saha anu bisa ngeureunkeun urang? Abdi anjeun. Tura langsung boga ide. Anjeunna nyerios ka Gogo di luhur tangkal, nyieun sora rame-rame sangkan serigala kaget ka Lala. Anjeunna nyarios ngiring manuk supaya ngapung, sabari nyieun sora ribut. Ka Beni anjeunna nyarios sisipkeun jukut dina luhur cai. Sisipkeun jukut kana jalur cai, sangkan alirana nyemprot ka serigala. Taktik di mimitian Gogo magorowok dina luhur tangkal. Aya singa datang, cek Gogo. Lala ngajak manuk-manuk ngapung bari ngagorowok. Beni nyumbat cai nepi ka cai nyemprot ka serigala. Serigala kaget pisan, lumpat kabur bari ngomong kasar, dasar sato-sato pika sebeleun. Sato-sato sejen keluar tina tempat persembunyian atau jumput. Manuk balik ka cai walungan, jadi herang deui jeung jukut tumbuh deui.
Hatur nuhun pisan Tura, Lala, Gogo, Beni, tanpa maraneh anjeun sadayana leuweung urang bakal ruksak ceuk ceuk manuk pipit. Tura nyengir leutik teu aya anu kuat sorangan, kekuatan alurang aya dina gotong royong. Pesan moralna leuweung teh bumi pikeun sadayana makhluk, upami urang silih jaga silih tulungan jeung henteu rakus kabagjaan bakal salilana salawasnya. Sakitu wae anu tiasa ku abdi didugikeun. Hatur nuhun kanu tos nyakseni video abdi. Rengse hapunten bilih seueur kalepatan atau kagirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.